melimpahkan umur panjang kepada kita semuanya, bahwasanya kita semua telah hadir di ini tempat. Sholawat seiring salam mugia dilimpahkan ke baginda alam, yakni Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memimpin dari alam kegelapan sampai alam terang benderang. Mudah-mudahan kita semuanya di akhir kelak nanti mendapatkan syafaatnya. Amin. Pertama-tama saya minta maaf apabila saya ada dalam penyampaian saya nanti ada kata-kata yang tidak senonoh, yang tidak sewajarnya saya katakan. Mudah-mudahan hadirin semuanya bisa memaafkannya. Dan apabila ada kesalahan kehilapan pula dari hadirin semuanya, dengan 12 tangan terbuka kami memaafkannya. Dengan alhamdulillah, dari minggu-minggu kemarin sampai minggu sekarang bahwasanya kita telah kumpul lagi di ini tempat. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala lah kita dilimpahkan umur panjang. Dan juga saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya hadirin semuanya yang telah membawa sedekah makanan, baik mulai dari yang diminum, yang dimakan. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan hadirin semuanya. Amin. Mungkin para hadirin semuanya, karena biasanya dengan minggonan ini ada rencana-rencana grup kita PBSR ini supaya kita bisa maju, bisa menyampai apa yang dicita-citakan dan apa yang ditujukannya. Dan apabila ada komitmen atau ada ide yang senonoh yang kiranya akan memajukan grup kita, kami terima, baik merupakan inisiatif pribadi ataupun untuk keumuman. Itu yang saya utamakan. Karena tanpa ada bantuan dari hadirin semuanya, tanpa ada koreksi dari hadirin semuanya, maka grup ini tidak akan maju, tidak akan berwujud. Maka dari itu, atas kesadarannya para hadirin semuanya, mana sendok Pak? Itu di pasihan atau bekelan udukna bungkus begitu dulu. Iya bawa piring jeung piringna. Sekalian. Ini heulakeun heula itu baturnya. Tah si teteh teh ieu tembayang kena ka imah mah katem-tem udah. Oh, dah heula. Dah heula. Dah heula. Sok kali kan bae teteh ulah bantu. Ulah bantu dah heula beuring heula, mam heula. Makan dulu ulah ka impi-impi. Ya hanjakal lagi. Makan dulu teh, makan dulu. Jangan makan dulu. Jangan makan dulu. Ini sekarang nyarap. Ini dalam orang kita jangan makan dulu. Jika si Aki gini bicara lami-lami calik wae. Mana sendoknya nih? Oh, mami bagian sendokan mah. Bicara lami-lami calik wae, lain kira-kira Jumat. Tengah belah nih. Aya tilu bahasan anu priyogi di awal-awal. Bahasan anu kahiji perkawis alias kades ya. Anjeunna tos masalahkeun rehna anjeunna meureun exit di PBSR. Tak kanggo kuwu mungkin priyogi kanggo gentosna. Anu insyaallah upami kasetujuan ku sadayana kuwu urang alihkeun ka Benhar. Kumaha satuju teu? Kinten-kinten. Satuju. Sip. Tina Benhar bendahara
abdi gaduh gagasan hoyong dicepeng ku istri. Wah, jika saya Anu insyaallah kanggo bendahara abdi mercantenkeun ka Iteung. Istrina sekretaris. cocok caket soalnya kan jadi berdampingan. Nah, iya kan berdampingan. Ya gitu si Swedi si ya si gaul. Mungkin berenan. Iya. Ya. Iya, bete ke Pajejet. Iya. Nya kahiji kitu kan Iteung termasuk orang aktif lah. Iya, benar-benar. Aktif di setiap pertemuan. Oke. Tim kuring kanggo pelaksanaan dina tanggal 28 hoyong ngadamel tim khusus anu maksudna nya urang kanggo langkung ngajagi kana pelaksanaan pilih aya jalmi anu niat teleres lah istilahnya. Tim ieu mudah-mudahan keamanan ya gitunya nya legek mah intelijen lah. Tim intelijen besar gitunya. Kanggo ti istri kedah aya. Ti istri pan sok aya di dieu nya istri anu sok minum. Oh iya. Nah, janten memantau tamu anu misalkan yang bau biasa lah biasa di seandainya aya tamu anu kirang kesana biasa dilaporkan ke komandan langsung panginten. Nah, kieu ti komandan dirembuk deui kumaha sakinten saena teh. Oke anu salajengna perkawis pembagian konsumsi meureun eta mah biasa dina riungankeun ngan insyaallah kanggo konsumsi tanggal 29 berarti kurang bagi ku 5 titik dan teu saurang. Akang mana enggak ada nih? Konsumsi. Mana enggak? Mudah-mudahan eta sadayana biasa ngaringankeun tugas urang sadayana. Teh abdi sakitu heula ka sekretaris milih Eta apa tuh bilihna aya nu ieu nu bade di ieukeun. Ayeuna mah kudu wayahna. Nya tuh aya mah. Itu anu. Kemarin naik teh naik. Asa zaman Soeharto. Padahal sadayana geus ada pembicaraan. Terima kasih ya. Iya, ribut ribut. Sepiring berdua lah. Itu kaditu cukup semua. Itu si unyil tuh dua. Sok kaditu kan heula gampang orang. Risolan tuh. Heula sabaraha hiji itu unyil. Unyil. Ai urang awewe teh kabagian. Heula tenang. Tapi Heeh, kita urang. kurang. Amin Gusti. Mana aku Tinggal aja. sok kabagian. Gada kan namanya gada. Itu lalaki. Ai nunin mana? Itu lalaki. Di mana umi aya Eta teh Iteung. Hah? Ayeuna mah kadia atuh kadia sekedap. Aya naon? Kulantaran teh Iteung mah aktif ayeuna mah janten bendahara dialihkeun ka Nyi Iteung ayeuna mah supados sasarangan sareng sekretarisna gitu. Ai kamari ayeuna anu banhar kamari teh janten kewu janten kepala desa. Oh nya. Ayeuna mah banhar teh. Nah, anu mah janten pembukuan meureunnan di si AA-na bagian keuangan dia nya. Ya, belum. Mas setuju. Atuh ari di. Kepada saudara bilang kasihangan wae. Rasa kayak itu kan setelah terima atau tirinya atau foto atau terima. Iya di tengah. Setelah terima. Ulah pakai lakan gitu dah tuh ngewa. Maksudnya